jaga kuai jeung si Jenet jeung si Pingsan cetakeun. Ngaja kuai dibawa ka dieu supaya salamet di negara. Untung we aya imah si Semar anu bisa dipake yumput ku si Kakang Darmakusuma. Untung we teu untung. Nuhun Kakang Semar, salira parantos ngabantu ka Raja Amar. Utamina kana kasalametanan anu nuju kancam ku para raja wirehing Raja Darmakusuma teh pada ngabutuhkeun getihna cenah getihna teh bodas. Sumuhun mudah-mudahan we atuh teh aya nu ngajorak ka dieu Kakang Semar sing salamet sadayana tina ancaman raja-raja. Laras. Penas tikar sayang tumambaran. Barang nuju aya di setengahing obrolan. Silokane eca mira maneja. Eca ros. Denira aranjeuna maneja gunem sakedapan. Aya nu susumar di luar pranyata. Prabu Balandewa, Prabu Salya, Arya Seta oge residorna kairing Adipati Karna. Surah hambal-hambalan tika tepihan. Ieu Prabu Balandewa sumar-sumar kemandigan mertaha jajan kitu kae. Semar. Ai saha ieu? Saha eta? Ulah kali Semar. Saha si Kakang Balandewa datang ka dieu. Artinya kuai itu aya genepan ka dieu. Si Kakang Karna, si Paman Dorna, si Prabu Salya, si Eyang Seta ka dieu. Coba papak ke dieu.